Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jorema culung Ki Jenggala si Jamparing gaib majuna rajang. Ningali datangna panarajang lawan harita nang bole teu nyingkahan panarajang, tapi ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kakuatan talaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing harita lumangsung. Sauhiuk gegas yuk jebrak-gedada. Ki Jenggala si Jamparing gaib ngagero kaget balik ngabangkieun kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun nang bule tetep mancuh dina tangtunganana. Nang bule anu hayang gancang bisa ngungkulan anu jadi lawan, mangsa ngabandung panarajang lawan langsung ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan meh sapinuhna. Bangkieun dalig-deg raneg. Ki Jenggala si Jamparing gaib ngeureunkeun sukuna terus mancukeun tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Bari merhatikeun kanu jadi lawan harita Ki Jenggala ngupatina jero hatena. Edan ya si cangkar keheda. Budak pantalan sinang pule geus boga kamampuan ilmu silat tingkat tinggi. Malah kakuatan telaga lapisanana leuwih hebat ti aing. Jadi inget kasih jagal hawuk anak laki warangkas dari kana kayan sinang bule sapa antar jeung si jagal hawuk mah, tapi si jagal hawuk pasti oge leuwih hebat sabab geus ngawasa sapiruna kakuatan ilmu lintang panuwaring jagat. Manya teuing aing kudu eleh kudu kipatut eueuh aing eueuh dituna rasakeun sia. Ki Jenggala anu boga karap hayang gancang bisa ngabinasakeun nang bule. Harita langsung nantukeun sikap pikeun ngagunakeun ilmu andalanana nyaeta ilmu Jamparing gaib. Culung Ki Jenggala luncat ka tukang ngatur jarak di tempat anu jilawan sangkan maluasa dina ngagunakeun ilmu Jamparing gaibna. Ki Jenggala si Jamparing gaib musirkeun paneuteup kanang bule bari tos nyarita di barung jeung seuri. Si lain budak satepak wanita lu ngelawanan dewek cenah bule. Dewek mah disebut si Jamparing gaib mun teu boga kakuatan ilmu anu aneh deuleu. Urang teruskeun sia tarungna nang bule. Sakedeung deui anggota badan si laing bakal katembus ku Jamparing gaib dewek deui sia. Alah pokona mah panah anu teu katingali bakal nambus kana anggota badan si laing sia. Nyata mah teu langkung Ki Jenggala mangga wae. Bade ngagunakeun ilmu naon wae oge nu jelas mah nya abdi bakal upaya sakuat tenaga ngabela diri dina anjing hareupan tina kanawan Ki. Ki Jenggala geus boga dicarita harita langsung ngagunakeun ilmu andalanana. Sikap jeung gerakanana teu beda ti anu keur mentangkeun panah. Sanajan teu katingali kondewa jeung Jamparingna, harita Ki Jenggala langsung mentangkeun 5 Jamparing gaibna ngarah kana anggota badan lawan. Sanajan 5 Jamparing anu dibentangkeun teu katingali,
tapi kasegetan pangdenginang bule bisa ngadengi angin samran ting blesatna 5 jam paling gaib anu ting blesat muru kana tangtungan badan. Harita nang bule ngagerakeun sapasang leungeunna. Tina sapasang leungeunang bule kaluar getaran kekuatan anu mapag 5 jam paling gaib anu ting blesat datang. Harita 5 jam paling gaib ting bletak parotong samemeh tepi kana sasaran. Siut besar, warrrr, siut beletak. 5 jam paling gaib harita parotong. Ki Jenggala kagetan oge. Bari merhatikeun nuji lawan ngomong dina jero hatena. Aduh edan. Urang aja di sinang bule. 5 jam paling gaib anu sakaligus dipentangkeun ku aing. Parotong sampai menepi kana sasaran. Aduh. Kenyataan anu meh bisa dipercaya ieu mah. Budak pantaran silang bule mampu ngukuran 5 jam paling anu ngarah kana anggota badana. Aduh. Aing kudu ngagunakeun 7 jam paling ieu mun kieu mah yeuh. Rasakeun cenah bule. Mun tepikeun kagagah deui wae bisa dipasikeun aing moal mampu ngukuran silang bule. Ki Jenggala si jam paling gaib masih penasaran siga nama. Baris ngagunakeun jam paling gaib teh ngan saukur bisa 2 welas jam paling. Hanu matak harita langsung nangtukeun sikapna pikeun mentangkeun 7 jam paling gaibna sakaligus. Bari musirkeun paneuteupeuna kanu jeung lawan harita Ki Jenggala terus nyarita. Si lain montong waka percaya diri senang bule. Beda geus bisa ngungkulan 5 jam paling gaib dewek sakurang ajar. Tarung masih kena lumangsung sia. Dewek tatan ele jajakeun sia. Tanah sia kurang ajar. 7 jam paling gaib dewek. Ki Jenggala mentangkeun 7 jam paling gaibna sakaligus. Siut besar. 7 jam paling gaib ting belasat muru kana tangtungan badan lawan. Nang boleh ngaronjakeun kecepatan gerakanana jeung kakuatan tenaga lapisanana mangsa ngalakukeun gerakan sapasang leungeunna. Sapasang leungeunang boleh ngaluarkeun di getaran kakuatan anu saterusna mapag 5 jam paling gaib anu datang ting belesat. Saperti tadi dewe 7 jam paling gaib nu ting belesat pating bletak parotong waktu bantrok jeung getaran kakuatan anu kaluar tina sapasang leungeunanang bule dina waktu harita. Siut besar, warrrr, siut bletak. Ki Jenggala kageteun dewe. 7 jam paling gaibna parotong deui wae. Samemeh tapi kana sasaran. Samemeh leungeun kakagetna harita nang bule ngaronjatkeun kacepatan gerakanana meh teu katuturkeun ku kasegetan panenjo lawan. Kajadian saterusna nang bule ngasupkeun panarajangna. Eta panarajang geus sempat disingkahan jeung dibendung lawan. Pilih genti sapasang leungeunna nang bule ngahantem kana dada lawan. Jorewak kolebat juk wah. Sana roboh aing goblok aing. Ki Jenggala si jam paling gaib ngagerok nahan ka nyeri bari ngajengkang ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Jengkang gedebut Ki Jenggala rubuh ngabebengkang maring lemah. Tina sela-sela juru bibirna ngalai getih anu haneut keneh. Rubuhna Ki Jenggala harita ngajadikeun rasanti aya di pihak anu menang angin. Waktu sebetan bedog 2 urang lawana ditakis ku pedang taji putih. 2 bedog lawan parotong jadi 2 bagian. Sawuk hiuk hilap, tang bertok.
meh bareng jeung parotongna bedog dua urang lawana harita Rasanti ngabagikeun Panarajang leungeun kencana dina jurus tapak darah suci pilihkeun tinggal hantem kana dada lawan. Sakyu cebet cebet cengkang kebut cengkang gelebut dua urang lawan Rasanti pada rubuh ngabebengkang maring lemah. Rasanti mancuh dina tangtunganana terus merhatikeun kalebah tempat tarungna Sandika anu jadi buah hatena. Sandika nu ngagunakeun jurus gabungan ulin karuhunan jeung jurus balaga digdeg bari ngagunakeun peso badi giokna harita aya kasempatan pikeun ngasupkeun Panarajang balesan pikeun ngarubuhkeun salah saurang lawana. Jalig deug sak hiuk jeblok gas leungeun kenca Sandika ngahantem dada lawan. Disusul ku tajongan kana iga burung lawan. Sak hiuk jeblok gas jengkang gedebut anu kabeunangan ku Panarajang harita ngajengkang ka tukang terus rubuh ngabebengkang. Sanggeusna nuju lawan kali dua harita Sandika jeung leuwih gampang pikeun ngungkulan dua urang lawana. Sanggeusna nyingkahan jeung ngabendung Panarajang dua urang lawana. Harita Sandika ngabagikeun Panarajangna ka dua urang lawana. Malah salah saurang di antarana harita kabeunangan ku sabetan peso badi kiuk dina lebah dadana. Dua kali Panarajang Sandika anu ngaruntuy ngahantem kana anggota badan lawan. Ceras jalig deug sotot sok hiuk cedak deug anjing goblok ceras cengkang kedebut nu saurang teh jadi kaget jeung sentar hatena. Samemeh leungit ka kagetna Sandika geus ngacuerat sabetan peso badi giok jeung sodokan leungeun kenca kana hulu angen lawan anu geus teu bisa disingkahan deui. Corelah saksiuk berat saksiuk sodok beteung nek dada aing aduh aing dada aing kado oi aduh aing cengkang kebut tilu urang lawan Sandika harita patur-tur-tutur pada rubuh maring lemah. 8 urang anggota barisan Warangkas Jaya anu diluluguan ku Ki Jenggala si Jamparang Gaib sanggeusna pada rubuh harita geus eueuh anu wanieun deui naruskeun tarungna. Ki Jenggala anu pangheulana ngonea hudang terus sengkat nangtung dituturkeun ku anu sejena. Ki Jenggala mere isarah kanu sejena pikeun ngejat ninggalkeun eta patempatan. Samemeh ini Ki Jenggala si Jamparing Gaib masih kene sempat ngancam kanang bule jeung Rasanti katul Sandika. Nang bule dengekeun ku jejeueun goblok. Rasanti si berwet cenglen sia. Sandika si ontohon sia. Si lain tiluan ayeuna aya dina kaunggulan. Tapi ingatkeun sia, tindakan balesan anu bakal dilakukeun ku pangarsa anu mulya Ki Warangkas. Kasih lain tiluan rasakeun sia. Rasakeun engke sia akibatnya. Curela culung culung culung, curela culung. 8 urang anggota barisan Warangkas Jaya harita pada kalabur ninggalkeun eta patempatan. Rasanti jeung Sandika ngarasa bunga hatena. Sabab dipanggihkeun jeung Nang Bule jeung Manggali di eta patempatan. Cacakan mun teu datang Nang Bule ngabantu mah. Tang tu bakal lumangsung lila sabab kudu ngayunan 8 urang lawan. Malah mun Ki Jenggala si Jamparing Gaib anu rek mentangkeun Jamparing Gaibna ngabongohan ka Rasanti jadi gagalkeun ku Nang Bule mah bisa kabeunangan ku Jamparing Gaibna Ki Jenggala. Harita ngariung opatan dariuk dina handapeun tatangkalan bari ngalereuhkeun ka capek satusna masing-masing pada nyalitakeun pangalamanana
Sanggeus nyaritakeun pangalamanana masing-masing harita Rasanti anu neruskeun caritanana. Syukur we ari boga tujuan rek pulang ka kampung kahuripan mana. Sabab bianti jeung Mang Dika oge anu matak luncan ninggalakeun lemur teh. Memang rek neangan nyusulan. Sabab para anggota Barisan Dharma Yuda teh geus aya dina kasapukan. Urang kudu sagancang nak ngalakukeun tindakan pikeun ngagempur Barisan Warangkas Jaya. Kitu tah manggali. Ahai. Ya, yang disaurkan sama Nyimas menjelikan. Dimangertos, ya, dimangertos. Kita memang jangan mengantap terlalu lama keadaan musuh kita. Ahai, untuk terus berkembang dan berkinambahan jumlah kekuatan lawan. Termasuk pengaruh dan kekuasaan Ki Warangkas. Yang membogaan cita-cita setelah menguasai dunia kejawaraan bekerjasama dengan pihak company untuk kemudian bisa menguasai semua Pilemburan, terutama yang ada di daerah Tata Sunda. Ya, manggali juga di sisa umur seperti ini yang ikut nonte ingin ikut berjuang dong. Pengen berjuang bersama-sama menjadikan regreg kamangna juga. Sabab Barisan Dharma Yuda akan dipimpin sama Putu Sirawin. Laras teh dan Sandika. Mohon laras kitu manggali. Sanes urang wungkul. Sadayana anggota Barisan Dharma Yuda ge sami kantun ngantos anu bakal mimpin barisan we. Ngenaan Kang Jaka Sinangling terus jelas kayanana. Jantan urang bakal langkung musulkeun perhatian karena rarancang ngagempur ka pihak musuh. Kitu tah ceuk mah eta nang Nu disaurikeun ku Bibi Anti sareng Mang Dika, kitu deui ku Manggali, ku abi kahartos. Janten aya namanya urang engal we atuh ngabujang ka Pilemburannya. Margi sakumaha anu disaurkeun ku Bi Anti tadi, tetela pihak musuh ge tos talarangun kuningon gitu. Unaan Bi Anti sareng Mang Dika anu nyusun kakuatan Barisan Dharma Yuda di kampung kahuripan. Sanes kitu Bi Anti, nya bener kitu nang. Anu mata kayu aya mah urang dikreh ngeleuyeun mulang. Urang munang ka Pilemburan. Bakal barungaheun geura para anggota Barisan Dharma Yuda. Geus ningali anu bakal mimpin barisan aya datang mah. Hayu-hayu urang miang ayeuna we nang. Geus kitu mah harita opatanana terus arindit ninggalkeun eta patempatan pikeun mulang ka kampung kahuripan. Urang tinggalkeun heula nang bule jeung anu sejena anu lumampah rek mulang ka kampung atawa ka Pilemburan. Caturkeun harita di tempat sejen di paguron lintang jagat. Harita di jero tepas Ki Warangkas diuk dina kursi satata jeung Tuan Willem. Sedengkeun di hareupeunana dariuk dihandap Ki Hambaraka jeung Nyai Kintamani. Ki Warangkas harita anu keur cumarita ditujukeun ka Nyai Kintamani. Belakak. Jelaskeun ku ilaing ka Tuan Willem. Ngeunaan non alina anu dikerem di kamar tukang. Sata mineng diajakan ngobrol ku si Manintin. Sangkan sikep jeung pamikiranana jadi sajalan jeung anu jadi bapa. Sok jelaskeun ku ilaing kin-kin. Jadi begini Tuan ya. Menurut Kakang Warangkas, tidak usah khawatir dengan keadaan non alina Putih Tuan. Jadi Putih Tuan sekalipun sekedar disekap di kamar belakang, tapi tetap diperhatikan dan dilayani makan dan minumnya.
Yang lebih penting, Tuan, Manintin istrinya Kakang Warangkas terus melakukan pendekatan, memberikan pengertian kepada Non Alina agar supaya sikap dan pemikirannya bisa sejalan dengan Tuan, gitu Tuan. Oh, utis ini, setuju. Dan mendukung sepenuhnya dengan upaya yang dilakukan sama Alina. Dan tentu saja, berharap anak kita orang Alina cepat menyadari kesalahannya atas pemikirannya yang tidak sejalan dengan X, kemudian tentang kerjasama dengan Ki Warangkas. Sudah buktikan pembangunan keraton terus berjalan, dan itu semua adalah untuk kepentingan kita bersama. Bukan begitu, Ki Baraka? Amoy, ya memang betul gitu Tuan. Betul sekali Tuan. Kuayana kerjasama kuat di antara orang, maka bisa dipastikan gitu Tuan. Moal aya pihak anu waniun, pikeun ngabalontak ka pihak urang gitu. Amoy. Sabab di poe ka poe kekuatan barisan Ki Warangkas Jaya terus namahan gitu. Amoy. Kawan tu bangsa nu mulia geus ngawasa dunya kawajalaan, kajawaraan. Itu teh, amoy. Itu jadi rajanya Jawara. Jadi reksa anu waniun ngalawan ka pihak urang. Amoy. Apaan kitu bangsa nu mulia? Salah eta caritaan Cilaing teh Baraka. Kawas teh nyaho wae ngeunaan laporan ti Telik Sandi di pihak urang. Ngeunaan barisan Dharma Yuda anu matak dewek barintakeun si Jenggala jeung 5 urang anggota sejena bikin ngalakukeun tindakan ka si Rasanti jeung si Sandika anu boga pokal nyusun kakuatan barisan Dharma Yuda. Belakang kudu diupayakeun bisa nembus ka kampung kahuripan. Saterusna dewek marentakeun si jago sakembaran pasir kandangan sina nyusul. Ngeunaan si Rasanti matongwa ka dipaehan. Dilumpuhkeun terus dibawa ka dieu. Sok jelaskeun ku kasituan Kinkin. Nya Kintamani ngajelaskeun naon anu geus dicaritakeun ku Ki Warangkas. Sanggeusna kahartieun ku Tuan Willem harita nya Kintamani mungkas caritanana. Jadi begitu Tuan. Barisan Dharma Yuda yang ada di kampung Kahuripan, nampaknya mereka punya rencana untuk melakukan pemberontakan ke pihak kita gitu Tuan. Oh, ya. Dan kalau begitu, mereka kaum pemberontak yang akan mengganggu kita orang harus segera ditumpas, Ibarat api, ya sejak api masih kecil harus segera dipadamkan. Jangan sampai apinya berkobar membesar. Itu lebih bahaya lagi. Dan kemudian membakar kita. Baik mendukung dengan apa yang sudah Ki Warangkas perintahkan, siapapun dari manapun datangnya setiap pemberontak harus segera ditumpas. Pas. Caritaan Tuan Willem dijelaskeun deui ku Nyi Kintamani ka Ki Warangkas jeung Ki Hambaraka. Saterusna Ki Hambaraka harita milu mairan caitaan. Amoy. Anu jadi penasaran ke kaula mah hayang nyaksian ajal binasana si Lawing ku pangarsa nu mulia Ki Warangkas. Sanggeusna si Rasanti jadi kesandra ku pihak urang. Sabab ari ngahaja kudu ngalatangan si Lawing mah mana waktuna. Amoy. Kuluna ge si Lawing anu datang ka dieu
nulungan anakna. Amoy. Kitu tah pangasana mulia. Kalau kayang deweke memang gitu Baraka euy. Penting nama dewek hayang disaksian ku sakabeh para anggota barisan mangsa ngabinasakeun Sirawing. Keur ngabuktikeun dewek Raja Jawara anu ngawasa dunya kajawaraan euy. Make belakok entong. Sakalik we. Belakok. Nyai Kintamani ngajelaskeun caritaan Kiwarangkas ka Tuan Willem. Sangeusna dijelaskeun harita Tuan Willem terus nyarita. Hot. Menjaga sekali apa yang Kiwarangkas rencanakan, Pusat Batavia juga sudah mendengar itu orang nama Sirawing. Akan mencari gangguan bagi pihak kita orang, Tentu saja punya keyakinan Kiwarangkas akan mampu binasakan itu Sirawing. Karena Kiwarangkas telah menguasai dunia persilatan dan terus pertama daerah-daerah di Tata Sunda ada dalam pengaruh dan kekuasaan Kiwarangkas. Well, dengan demikian pihak kita orang akhirnya akan menguasai seluruh daerah Tata Sunda, Caritaan Tuan Willem dijelaskan dari kuku Nyai Kintamani. Geus kitu Nyai Kintamani terus mungkas caritanana. Jadi kitu tah Kakang Warangkas. Tuan Willem ngarojong sapinuhna kana satya pralancang jeung tindakan anu dilakukeun ku Kakang Warangkas. Sabab ngaran Sirawing teh geus tapi ka Batavia oge. Geus dianggap bakal jadi gangguan malah ancaman ke pihak urang. Dina kayaan keur kitu harita datang ke Jenggala si Jamparing Gaib. Langsung madep ka Kiwarangkas sata nyaritakeun ngeunaan kajadian anu karanapan mangsa 8 urang anggota barisan Walangkas Jaya anu diluluguan ku Ki Jenggala gagal dina ngalakukeun tindakanana gara-gara datang Nanang Bule anu ngabantu Karasanti jeung Sandika. Sanggeus ngarasa cukup menjelaskeunana ngajelaskeun kajadian anu karanapan harita Ki Jenggala si Jamparing Gaib mungkas kateranganana. Jadi kitu pangarsa nu mulia. Jadi eta Sinang Bule incuna Sirawing teh jelas bakal jadi gangguan jeung ancaman ke pihak urang. Sabab sahapan ajen pangarti ilmu silatna memang geus tepi kana tataran ilmu silat tingkat tinggi pangarsa. Belakok. Mun kitu mah geus waktuna si Hawuk sina init ngabinasakeun Sinang Bule incuna Sirawing euy. Sakumaha hebatnya kemampuan ilmu silat Sinang Bule tetep moal mampu ngimbangan kekuatan ilmu lintang panumbaling jagat. Anu geus kacangking sapinuhna ku si Habuk anak dewek euy. Jadi geus kudu dililakeun deui euy. Silaing Jenggala sumuhun. Ayeuna keneh si Hawuk sina madep ka dewek susulan ku Silaing. Tadi manehna keur init manggihan Silang Kebong. Kiwarangkas harita keneh langsung nangtukeun sikepna. Pikeun mere pancen ka si Jagal Hawuk ngabinasakeun Nang Bule. Harita keneh Ki Jenggala terus init rek nyusulan si Jagal Hawuk. Sedengkeun si Jagal Hawuk harita keur aya di imah anu dicicingan ku Mbah Rangkebong. Diuk sila pahareup-hareup Mbah Rangkebong nu harita keur cumarita. Lain teh geus dianggap itu geus ku Mbah Hawuk.
Jadi sakudu namun dina ieu kasempatan bareng ngajelaskeun ngeunaan catatan rahasia di Kiwarangkas Bapak lain anu tangduna oge can debikeun ka lain. Wah, ngonyan catatan rahasia naon maksud maneh teh sia? Mbah Kebong, aing can ngarti kana taitan maneh sia. Udah jelas, nya capekna ngadah ka hati ku aingna. Bareg dari tanah cabok ku aing mah. Jadi kumaha maksud maneh teh Mbah Kebong? Iya, awok. Wah, lain ge warang ge. Kiwarangkas. Geus awuk bisa ngawasa sabinula ilmu lintang panu maling jagat. Ari tawa bae lain dititipkeun catatan rahasia kekuatan ilmu anu can sempat diyakinkeun ku bapak lain. Oh, nah catatan rahasia kekuatan ilmu dan naon kitu eta teh Kebong? Oh, aja. Si Warangkas Bapak aing mah memang tuh ngomong naon-naon ka aing mah. Jika sok jelaskeun kumaneh. Aing teu panasaran oge je. Kebong, naon cenah tah? Anu itu juga catatan rahasia kekuatan ilmu yang pang lebur sukma. Ada kekuatan ilmu teh sebenarnya lebih hebat dibanding kekuatan ilmu lintang panu maling jagat. Malah kekuatan ilmu yang panglebur sukma moal mampu timbangan ku kekuatan ilmu lintang panu maling jagat. Wanita ilmu aja kemau can sempat diyakinkan ku bapak lain. Oh, kunaon ku si Warangkas bagi can sempat yakin ke segala rupa. Wah, aing kakarek ngajini ayo nanti maneh hoi. Mana eta catatan rahasia ilmu teh sok jelaskeun ka aing. Naon sababna can yakinkeun eta ilmu ku si Warangkas? Sok Kebong, ngomong. Sabarlah. Sabab butuh waktu anu khusus jeung bakalila awuk. Sada ngayakinkeun lagi kudu di tempat anu kagiridi ku jalma. Kudu di jero leuweung atawa di jero gua. Ulah aya jalma nu ningalieun gitu. Dina bangsa ngayakin eta ilmu. Anu mah wae lain can kaburu. Waktuna. Da gua kaburu riweuh. Ayo ya geus bisa ngawasa dunya kajawaraan. Jadi dibayangkeun ku mbah mun lain bisa ngawasa eta ilmu dang yang panglebur sukma. Mangga bapak lain ge moal mampu ngimbangan kekuatan eta ilmu. Si jagal hawuk ngahulang sakedeung si anu keur mikir geus rek pokomong jadi terjadi sabab